Kacaritakeun di hiji nagri anu wakil pamimpinna nyaeta kiai. Ninggang dina hiji mangsa datang we hiji cocoba nu disebut virus corona. Tuluy rakyat di karantina, teu bisa idit ka mana. Bujeng-bujeng keluar kota, ka masjid ge teu bisa. Loba karyawan nu dititah liren, sakola, digawe, kuliah, jadina online. Urang dicarek ngempel, jeung papada oge teu meunang paantel. Jarak kudu dijaga, ngarah virus teu nepa. Loba jelema nu ngarahu, usaha asa teu puguh, neang duit asa ripuh, da puguh loba pangabutuh. Can leungit ieu pandemi, masalah katambih deui. Duit bansos dikorupsi ku si koplok nu cenah menteri. Batur keur loba kasusah, manehna kalah ngajarah. Nah geus teu boga manah. Nya teu loba nu disakuan. Manehna nganyokot ceban, tapi dikumpulkeun jadi miliaran. Di mana hatena? Aya ku tega eta jelema. Nah teu sieun kana dosa. Harapana mudah-mudahan ieu wabah buru-buru geura ingkah. Ngarah bisa khusyuk ibadah, jongjon nyiar nafkah, jeung urang tong loba cicing di imah.